payahan Ramada wajib payahan tayang kau lah hidup di dunia jika ke Ramada wajib naon itu gelis jadi payahan emang na amate algojo payahan terido kau lah terido Ramada wajib terido naon banyak kau lah kena kawin jeung bangkong korodo Ramada wajib ampun batalkeun ya pertikahan batalkeun nya aturan mudah-mudahan bisa diolok ku harta kekayaan mangker nyai makasih nun tingali Ramada wajib banyak kalau kudu rarengan nu kieu alim Ramada wajib alim buncir abdi diturutan tenan naon dak buncir makasep lah ayeuna mah kitu si goblok sieun meureunna sini tonyok buncir abdi bapak hatur nuhun kaula geus ditulungan buta-buta pada bubar katawuran cir eta mah kawajiban si abdi we salaku manusia anu kadah tiasa tulung tinulungan syariat teh abdi hakikatna mah eta teh pitilung di Allah Subhanahu wa taala eta teh nuhun cir sami-sami Bapak Raja nya tak kitu saya nyebut Bapak Raja dah penjilat teh nu kieu ngaletak we gitu tak iraha abdi kawin ke heula sakedap cir naon teh ngadaguan lebe lanes sanes ngadaguan lebe naon atuh ai kangaranan rumah tangga teh kudu ngaliwatan hiji jalan anu kedah disaluyuan kedua belah pihak di antara ngeunaan rasa di antara ngeunaan hati dua insan anu bakal jatuh krami teh nyaeta kudu bisa atawa aya rasa mika cinta mika deudeuh jeung mika nyaah dina hatena dua nana sarua dua nana saluyu disebutna batu turun kesik naik manehna purun itu daek semohon teras tah lamun salah sahiji aya nu embung atawa aya nu alim eta teh kasebutna Ambon sorangan kaituna nungtun Raja Wisuna anu bakal nimulkeun awet rajit maksana kumaha di mana awet rajit kaituna bakal pipasayaeun kaituna moal awet rumah tangga jeung tibatan engke kaharepna bakal moal balik mending ti ayeuna we putuskeun ulah kawin maksana kumaha anak kaula teu bogoheun cir tah hidup rek digentian ku kaula ku harta kakayaan lamun cek bohong nama sabelah negara dibikeun ku kaula ka anjeun asal anak kaula teh jadi kawin jeung anjeun sabab anak kaula teh hayangeun puji tadi abdi teh kawin teh tulus henteu napa teh tulus teu bogoheun anak kaula cir mang dawala cir mang cepot cir urang balik mah urang balik mah digantian ku harta kakayaan ku kaula buncir sapulah negara dibikin ku kaula harta kakayaan dan mau disimap di sanes ukuran kabagjaan kanggo kaula Gusti
nu mawi abdi ngiringan saya marah teh abdi teka tarik kapati-pati ke bentang asmara gamak tuang putri ya itu tuang putri teh buat macam abdi mulai Bang Nawala ayo urang gue Bang Nawala kek sarap saya punten luka tidak berdarah teh nu kieu ya lamun cek bahasa Sunda mah getih hubungan gitu ya dewek teh kasih lain teh dulur lain baraya lain ngan kulantaran geus deket anjeun lain temen deui tapi anjeun geus jadi sahabat besti soulmate dewek punten cir tenang naon ieu teh saha anjeun ngenakeun ngaran kuring Dawala lahir di Tumaritis poe Senin malam Kemis dan antep-antep kalieur kieu aing ngeuning si Dawala nya mangga we kumamang jenis kelamin tidak tentu hobi mancing kata-kata mutiara buanglah sampah pada naon maksudnya sim kuring pangkat TRT RT acan rakyat cacak kuricakan leres bade naon sim kuring mah bade naroskeun ka salira naon undang-undang anu diserat ku salira atanapi aturan dina mangsa saya marak dilirenkeun para pedagang riweuh para penonton demo supaya ieu saya marak diteraskeun leres salira masakeun walapatra ka tuang putra kanggo macakeun walapatra ti salira sabab aturan ti salira sami sareng undang-undang sabab ditandatangan ku salira bener sim kuring bade naroskeun naon ungana undang-undang atau aturan sayembara anu anyar sayembara anu anyar teh nya eta undang-undangna atau aturanana sayembara dibebaskeun leres lajeng kalayan patanangna dibebaskeun saha wae ti mana wae urang mana wae cek paribasana budak angon anu bisa ngelehkeun jago saemara bakal langsung ditikahkeun jeung Dahnawati sakitu nya ditandatangan dupi dina eta kalimat aya teu tercantum tungtungna lamun bogoh teu aya nah atuh teu dikawinkeun da anak kaula teu bogoheun ye sanajan tuang putri teu alimeun teu bogoheun dumasar kana undang-undang anu parantos dijieun ku anjeun nyaeta saha wae ti mana wae urang mana wae anu mikahayang ka Dewi Dahnawati oge bisa ngelehkeun jago saemara langsung ditikahkeun mana buktina aya ditikahkeun si Uci jeung Dahnawati pedah ieu aturan menang anjeun menang raja dilanggar ku raja pedah moal anu protes ya dengekeun ku anjeun adil teh keur sararea euy lain keur anjeun wungku anu berpangkat lain keur anjeun wungku para pejabat keadilan teh adil teh keur sararea sanajan aing cacak kuricakan urusan hukum mancar ka sawarga jeung aing hanyaho naik banding di pengadilan anu pangluhurna di jagat pawayangan pengadilan dihareupeun jaman dipati Jagatnata ini kalau hurjeng aing aya tercantum lamun bogoh apa teu aya kitu patut jadi raja teh dina undang-undang teh aya pengecualian cicing atur aing nyaho si goblok oh montong gancang teuing teu aya pengecualian pejabat pengecualian naon cuan ki sok
ngangutah yang nyaho ya anak kaula era boga salaki mode kieu ya leuwih era ti mana anjeun jadi raja lunca-linci luncat mulang udar tina taligada ya cek jelema anu ngarti anjeun ngawinkeun si buncir jeung tuang putri bakal kaangkat harkat derajat anjeun diangkat kamuliaan anjeun diangkat sabab anjeun hiji raja anu jujur teu cieut kanu hideung teu ponteng kanu koneng ngajalankeun roda pamerintahan ngajalankeun hukum estuning sagolek pangkek sacanggeud pageuh teu ungut kalinuan teu gedag keanginan sanajan si buncir ruaan jiga kieu sanajan si buncir bentukna jiga kieu tapi geus nyalehkeun patih langsung ditikahkeun kuduna mah kitu bakal kaangkat anjeun salaku raja tapi lamun anjeun teu jujur 7 turunan anjeun bakal dicap dari pamimpin anu kotor dari pamimpin anu julanci luncat pulang udara tanda taligada nuhun mang lan nuhun sami-sami sakitu disimkuring dawala tampu bolon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyai Ramadawaji kadang malumi Dewi Dahanawati didikan atikan ingkang rama anu apa kana hukum taat kana aturan negara jeung agama kacak istri solehah ngadang asauran idawala isin rasa oge katoela hatena wireh parantosnya jantengkeun kaputusan ti numur beng alam anjeunna kedah nikah sareng ieu budak kuncir kayana tadi piwarang ku ingkang rama ngalangir lir macan tenangan kapayun bari ngarumpuyuk di payuneun ieu budak kuncir ampun budak kuncir dama-damaeun kaula pupuden kaula budak kuncir naon ari neng teh bade disiksik tidak macai dicacak diwalang-walang nyangakeun apunten kaula paranci maki ka salira budak kuncir dama-damaeun kaula puputon kemang kadaton kaula neng tadi mah bobogotan anak kieu neng sawios budak kuncir nu penting hatena inget domak jadi paraban si goblok si nganter mana we cai sosaka bingah Dahanawati cai sosaka sucian anu bersih tina manahna keluar tina barang anu kade hasilna ge bakal hade ngeclak kana pangkonan budak buncir atuh leungit tampil lebih kilang tanpa karana yang elek jadi Raden Gatot Kasa deui kayana murah cahaya sesekar ingwang murah cahaya babat cahaya anyer gunungan aing buset cahaya gilang kumilang sarua we aing dengan cahaya mamawa obor Gusti nu agung dunungan aing agan abdi agan Gusti nu agung agan dawala abdi agan paingan agan jagoan geningan da agan Gusti nu agung awak kepasiksa kieu ampun nya jebot kan saha benar narkoba teh kan
benar narkoba teh saha batur maling hayam saha batur nu soka awewe saha abdi mesti ai buuk teh saha sidawala geus ya geus mesti nya cek aing teh budak buncir teh Gatot Kaca aing mah apa lalajo ti mimiti atuh teh apa sejarah aing saha ieu teh mang ieu teh nguningakeun agan eta Gusti ieu teh Raden Gatot Kaca Panglima Angkatan Tertinggi Negara Amarta tobat Gusti nu merbeng alam Nyai paingan tobat teuing geuning ieu teh Kang Gatot Kaca engkang weh jangan sekali-kali kau menyentuh anak abah rek dikawinkeun jeung Sartini oh geus tuh tobat teuing tikakeun Ramana wajib tikakeun geulis kaset Gatot Kaca nu kudu nikahkeun mah aya patugasna ngan ama mah rek pebeujeun we rek mehapkeun Gatot Kaca Dahanawati anak kaula mudah-mudahan anjeun dina ngahiji jatuh krami jeung Gatot Kaca jadi kulawarga anu runtut raut sauyunan sagegeus sapihanean mun cai jadi saleuwi mun darat jadi salebak cinekna kawengku ku kulawarga anu sakinah mawadah tatut warahmah yang alhamdulillah kabagjaan sakumaha endahna basa moal tiasa ngagamarkeun kaendahanana ya kabagjaan juragan anu parantos bade jatuh krami bade rarabi nyata ka Dewi Dahanawati yang sakitu we teh Kang saperangkat hapunten tina samudaya kelepatan sakali di mudah-mudahan pangresana Bapak Unen Rusnen kali ibu sadana cing ditetepkeun dina rahmat sareng pitulung Allah Subhanahu wa taala. Salamet anu nongton, salamet anu ditonton, sakali salamet tetep salamet. Sakitu ti putra iri harja tilu permil sanes teu sono pamitan sanes pesenan, sanes waktos urang tiasa patepung lawung deui. Hatur nuhun. Cap.